Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketong deui sarangan Kang Borela dina channel Paski. Alhamdulillah penginten dina kasempatan ieu simkuring nuju di Citiis pada Kemang. Nya ayo urang deug sadayana mohon anu masih kene sindu corona kitu tah urang ngeueum di dieu gitu. Nya khusus kanggo kasadayana lah hilap di subscribe nya. Like, lah penting komennya khusus kanggo kasadayana. Umumnya kanggo warga kota Kabupaten Tasikmalaya mudah-mudahan si Paranyang Yuswana diagungkeun murikna oge saneskan harapan sareng cita-citana dikabul dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Atuh di dia kawasan di warung teh mohon si geureuleung teh nya penting tos direuknya sareng Kang Enang kacapi iblis tah mohon. Alhamdulillah simkuring ayeuna menuju di daerah atau nanti di warung Kamemet nya aduh khusus kama kasadayana. Terus simkuring oge disarengan ku kasepuhan simkuring aya Abah Umar anjeunna seseputi padepokan Surya Gilbuana. Oge tilap kanggo ka urang Baratu sareng ka urang pasirnya. Mohon diantos ayo iraha urang amungan ka dieu ka Citiis tanya mohon. Mohon. Mohon tenangnya diri bade ngojay kata nanti bade ngeueum nya. Nuhun sakitulah sementawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.